Assalamualaikum. Aduh. Dia orang laporkan ke Pak Jokowi. Oh, Pak Prabowo, mohon. Naramang. Juga kengeng tadi bantuannya. Amin, mudah-mudahan. Biasanya sok kengeng bantuan. Oh, mudah-mudahan. Ngajukeunana sok hasil nu diajukeun mah. Aduh. Ieu teh bari belakang naon ieu teh? Cabe. Oh, cabe. Kaungan saha? Kaguan Oh, Bapak ieu. Oh, mohonnya. Diajar sugan. Oh, wah, diajar hari. Namina orang kampung mah sanes diajar meureun. Ngalanjutkeun gitu. Suganan gene aya. Luas oge nya ieu di lokasina tuh. Itu Alhamdulillah di rumah luas Mohon, lokasina apa. dimanfaatkeun sahabat ya. Ah, ieu naon ieu pupuk kandang? Bukan Organiknya? ayam sareng Ah, ieu. ngoten nah. Damang. Cuma Oh. Tapi pakai bahan kimia tuh. ngangok. Oh, pakai oge nya. Disemprot delapan dia terus disemprot diadukkeun. Oh. Deui. Biasa angkin abdi ningali ieu. Ya, Biasa diliput lah kamu dina YouTube abdi mah sanes kana naon. Kamu edukasi masyarakat gitu. Jadi supaya apaleun oge lah kumaha sih bertani teh gitu. Ya. Teh diajar ya. Ieu teh sadayana teh ku cabe. Cabe. Oh. Cabe teh. Jadi bukan itu namanya genep amplop. Mana penyewaianna itu? Oh, Jadi di sana itu tempat penyewaiannya tuh. Udah bisa marah gini ya. Ah, orang mengade kan dinya nana. Orang tuh ngilu orang sama sekali. Tuh nya. Orang sapoe ada dua. Ke sana pesawat sekarang di Jawa duduk. Itu. Orang mah nyaho geus kieu deui urang. Teu ikut campur. Ari geus kieu mah cenah teu ikut campur. Nah, dia nyokolna mesin. Oh. Mesin. Oh, itu langsung ditaburkan ke itu. Mohon ditaburkeun kena di parit. Oh. Kita digalokeun itu teh. Parit teh terus di parit di ieu siram heula we di pelakar. Tanggal we pokona nama. Tanggal nya ari teh tanggal kumaha meureunnan. Nah, di sana juga sahabat ya, ada ya tuh petani yang udah panen mungkin itu mah ya. Nanti kita akan ke sana sahabat ya. Nah, dan pemiliknya itu di sana sahabat ya. Kita akan ngobrol sama siapanya. Mudah-mudahan ada waktunya juga siapanya ya. Aduh, apa? Abdi pun ternyanyikan izin yang ngaliput di bagian di dia. Oh. Jadi abdi mah sanes kunaon? Kanggo ngedukasi, edukasi masyarakat. Jadi bertani itu mungkin kos kieu lah gitu. Perjuangan teh nya. Nah, Kang Abdi mah kan teu tiasa ilmuna kumaha. Tapi mudah-mudahan bermanfaat oge lah bagi penontonnya. Ieu mah sanes ngalaporkeun ka jauh sanes. Karena publik ieu mah edukasi gitu. Oh. Ieu tos lami. Apa sih Bapak ieu kana peplakan ieu? Lumayan oke gitu. Lumayan ya. Oh. Setahun sekali atau nanti setiap iya. Upami nuju kana pare ya pare. Oh. Ayeuna mangamanfaatkeun tempat. Kan makana pare susah kan kana pupuk main nama. Oh, pupuk nya. Tah kadang-kadang Hari abdi teh meriyogikeun pupuk teh kira 3 hektarnya sadayana sok 3 buruk teh. oh. Karena 1,5 ton sok nyanak di payun meser. Ayeuna mah dipasihan pupuk mun sok 3 kita setengah. Seberapa kintal? 3 kita setengah abdi teh dipasihan dina KTP. Oh. Tak susah lah. Oh. Nah, ayeuna mah naon wae daripada orang gagal karena tani ya, kalau naon cara gitu nya. Dah, kita lah. Dan pupuk sulit panena mah. Pupuk emang kendalana masyarakatnya. Masyarakat yang sebagai petani kendalanya emang pupuk lah gitu ya. Jadi ayeuna mah kieu bah nya. Saran ti abdi mah. Emang sih mana nggak manfaatkeun pupuk organik lah ayeuna namanya. Organik abdi 8 engkel ya nya. Oh iya teh nya. Oh. 8 engkel ya nya.
Tapi insya Allah ku pupuk organik oge geuninganna nya. Caranya. Jadi entong lobating kimia lah. Nah, gitu. Insya Allah meureunana cenah mah ieu. Saur petani nu lain tek naon pake pupuk organik mah insya Allah tanah teh cenah subur. Tah gitunya. Beda jeung kimia. Kimia mah tentu. Boleh-boleh aja cenah pakai kimia. Tapi itu sepertosnya Ya, Itu tapi seperti- jangan terlalu banyak kimia lah. Iya, Perbanyak cenah organik. organik gitu. Saurna eta oge abi mah. Da teh can Memangnya kantos. sauna seperti itu. Pupuk dasar langkung lengkap. Oh. Organiknya saya. Aduh. Iya saung, apa ya? Ya, Oh, tuh sawat ya. Di sini ada saung kebun, baru sana saung sawahnya. Soalnya kan sekarang mah lagi berkebun gitu. Aduh. Abdi nyokeun izin hayeukeun ayeuna namanya. Oh. Ari Bomina di mana? Abdi di Negla. Di Negla. Oh, itu pilihan itu. Negla mah itu caket Pramil. Mon. Oh, di dinya. Ya. Oh, caket perumahan. Tah eta lewat paling kitu jalan anu paling kitu. Anu kaki lu kan itu. Kata Gang orang. eta. Ya, gang. Lewat tower. Tah lewat tower. Paling mana? Lewat jarak tungtung aspal ayeuna nu neme. Oh. Oh, di dinya nya. Ayo mengagal bae di dia. Oh, iya di dia. Agal tempat lahan bubuhana caket kana irigasi, Pak. Oh, biasana apa mi? Caket kena irigasi mah sok udah teras. Tah teu aswangosna nya. Heeh, sabar hayeu meser teh. Abdi 100.000 per meter ngagalu teh 20 patok, 20 hampir 1 hektar kira. 1 hektar berarti kana Ka anu pokoke 20 patok pengen nyata patok 8.000 meteran lah. 8.000 berarti dah 400-an. Kurang lebih seperti itu meureunnya. Alhamdulillah sama. Dari bertani alhamdulillah. Bapak ini bisa membeli tanah seluas ini sobat. Alhamdulillah. Ini bisa dijadikan contoh juga ini tuh ya buat calon petani milenial lah gitu ini. Mudah-mudahan ya. Oh, sahabat. Jadi ini adalah tempat penyemaiannya ya. Ini dia. Tuh. Iya teh sabaraha ribu itu? Namanya kena pada 7.000 deui bari dia eta namanya dianggap sapane. Oh iya nya. Oh. Tapi muat lahan gitu, Pak. Kirang-kirang sekirang. Oh. Kirang bibit gitu. Kawin itu sok pareng wae begitu. Oh iya di dia tehnya. Heeh. Ya aya kalapan oge gitu sahabat ya. Di sini juga ada pohon kelapa banyak ya tuh. Aduh. Atuh pangulan we tongna motor. Oh, di Pangulan mah gecet pengen udah mal. Di Pangulan udah mal. Ya ge mempermudah gitu. Jadi 8 engkel abdi teh doma 5 engkel teh hayam 3 engkel. Di fermentasi kieuna sabaraha lama itu? Oh iya fermentasi ieu teh nya. Pakai sekam oge. Pakai ya. Dan anu sekam. Oh, teu pakai sekam? Teh hayamnya teh hayam asli anu ti Haji Depi Surade. Oh. Aya sekaman da ieu. Oh. Jadi pupuk organik ini sahabat di fermentasinya kurang lebih 1 tahun. Oh, ada sebulan mah kan tos katingali teh domanya. Sabaraha jalmi teh udah malah teh genepan di mana? Genepan. Oh, genepan udah. Jadi yang kerja di sini tuh ada 6 orang sahabat ya. Alhamdulillah si Bapak ini membuatkan lapangan pekerjaan juga buat para warga di sini mungkin. Alhamdulillah sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh juga buat sahabat kamu pelosok yang ada di dalam sana. Ya, itu ada si Bapak, kita akan melihat ke sana. Kita akan melihat bagaimana cara menaburkannya sahabat ya. Waduh, kumaha teh? Waduh. Kita akan ke sana saja. Ya sahabat yang mau tahu, ya emang seperti ini cara pengerjaannya ya.
Tuh. Langsung ditaburkan banyak. Oh, pakai iyanya, pakai benang meureun main rata kalau kumaha? Lempeng. Biar rata ya sahabat ya karena itu. Jadi engke rata itu di kumaha? Anu ieu kemarin ieu diangkat ke dieu. Oh, Itu jalan cabena ieu. Jadi nanti di sini akan membuatkan parit juga ya ke sana. Terus lagi nanti tanahnya juga diangkat. Jadi ditimbun meureun teh banyak. Kurang lebih ya teh Pak. Karena di pelakna sabaraha harian. Karena di pelakan bibit. Ti ayeuna mah jigana kana mingguan deui. Semingguan warnanya. Oh, jadi 1 minggu sahabat ya. Sudah dibikinkan parit, terus lagi didiamkan ininya ya. Terus meureun disiram heula meureun kitu nya. Disiram. Disiram. Tapi tanah nama itu gembur oge nya, lumayan ya. Gembur pasti ari di kieu. Oh, jadi awalnya teh ku pare meureun nya kamari mah nya. Jelas pare. Sahabat ya. Jadi kemarin itu sahabat ya, sawah di sini itu dimanfaatkan buat menanam padi. Karena mungkin airnya tidak normal seperti pada musim hujan. Jadi si bapak yang punya lahan di sini itu memanfaatkan buat menanam cabai sahabat ya. Ini adalah ownernya mungkin gitu ya. Jadi kita memberikan informasi ini buat sahabat Jamang Pelosok hanya dasar-dasarnya aja dulu sahabat ya. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan membuatkan video bagaimana cara penanamannya gitu ya. Terus lagi bagaimana cara merawatnya, insya Allah mudah-mudahan ada waktunya juga. Pak hatur nuhunnya informasinya ya. Mohon. Insya Allah mungkin di lain kesempatan ambil amangan di dia. Ieu teh kang ngalebetkeun kana YouTube abdi. Kang edukasi masyarakat lah. Gitu. Sae kegiatan ieu teh penginter pertanian. Jadi masyarakat teh pan keluhana naon gitu. Tadi ge siapa? Pupuk keluhana gitu. Pak, hatur nuhun ya informasi banyak. Mohon mudah-mudahan lah ya. Hasil sukses ieu nya. Mohon amin. Amang deui kieu tos panen ka dieu. Insyaallah asa sanes panen abdi mangkin painten tina penanaman, perawatan insyaallah. Di mana Bapak lingi teh? Abdi di Polehan tong di ditu. Mohon. Insyaallah mohon sanes waktos mudah-mudahan aya waktos lagi nya. Taminggu deui meureun nya teh ka penanaman teh banyak. Atos buburan itu. Oh, insyaallah mohon. Hatur nuhun banyak. Mangga, assalamualaikum.